Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun santri mah geus tiba heula ti loka mana-mana. Yuk urang simak bareng-bareng. Bagi santri kos simkuring kos abi jeung nu sanesda jeung nu sejena emang dititah ulah ka mamana ieu ulah dititah geus dititah ulah ka mamana geus caricing di imah bae kami mah geus tiba heula kitu teh ya ku ari Amerika kakarak ditah cicing di imah katolonjok nya na atuh kami mau unggal ngaji dulur ulah sok ka mamana di imah bae enggeus ibadah bae di imah ulah sok keluar-luar acan tah karak nyaho nya na kuari asana lamun ieu kadenge ku Amerika woi kalaluar deh tuh sia jana pajar urang sok kalaluar hajut teu dititah cari ceuih geus tiba heula lu sok ka mamana sieuna bae teu ngeding A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineureng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat Hubil khusus ka Kiai Haji Atok anu jauh ti tungtung dunia. Alhamdulillah di babaturan monyet oge kiai anu teu asing deui anu kacelun ka aun-aun ka koncara ka unggal dagara ka beja ka mana-mana lahir di planet ieu adalah Kiai Haji Supendi
para kiai anu sanesna anu kusim kuring teu disebatan sami mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pisan guru urang sadayana sebagai pengasuh pondok pesantren di dieu anu sering pisan amprok sareng musim kuring patali putrana di ditu yalah Abi Musa. Urang doakeun mudah-mudahan sing panjang yuswa tur mudah-mudahan dipasihan kakiatan sarta dipasihan kajembaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rekanan-rekananana anu dina kesempatan ieu hadir ialah Bapak Haji Wahyu sebagai panitia penyelenggara, lain wahyu ilahi tapi oge Bapak Haji Emrodin, Bapak Haji Hasanuddin, berikut nu sanes-sanesna nu sami kusim kuring dimulyakeun oge para panitia penyelenggara PHBI. Kumna hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wangi ieu urang kempel di dieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana sabada abi sumping ka ditu teu dipasihan waktos patali sim kuringna dibere sangheuk jadi ieu ngaji teh sok aya sangheuk tapi lamun moal bejakeun mah sangheuk kulantaran Pak Haji Wahyuna di Cilongok bae teu balik-balik ya akhirnya saminggu pasihan waktos alhamdulillah asli nama kersaning Gusti. Hungi ieu urang kempel di dieu Allah Maha Uninga teu aya maksudna naon hiji be urang teh nembongkeun cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun lain modal cinta ka Kangjeng Nabi moal bisa urang kumpul ngariung di dieu. Ieu hiji tanda bahwa urang bakal kasalalorga. Geus pede jasa. Masya Allah. Dia urang kita ke gereja memual daek. Bahkan tadi kasumpingan Pak Bupati amanat aya acara henteu cenah Kiai malam ieu aya insyaallah. Di mana? Di Gurubug. Pangjore-jorena lembur. Tapi lamun orang inget ka pawayangan bagus Gurubug. Si Gurubug dalam geus kaluar sarua jeung si eta. Amanat cek Pak Bupati kasih tahu warga jangan banyak-banyakan. Atuh kumaha nyampikeun anak. Sehubungan dengan virus corona. Masya Allah heboh dengan virus heboh. Mun didongengkeun mah panjangan teu kudu urang mah biasa bae. Dunia heboh
Ohara ya, dengan virus tersebut dunia heboh sampai kegiatan-kegiatan di berbagai negara libur. Bahkan aya nu geus ngunci negara dikunci. Kegiatan kaji. Bagi santri kos simkuring, kos abi, jeung nu sanesda, jeung nu sejena emang dititah ulah ka mamana ieu. Ulah dititah geus dititah ulah ka mamana geus caricing di imah bae kami mah geus baheula kitu teh. Ya kuari Amerika kakarak nita cicing di imah katolonjoknya na. Atuh kami mau ngaji dulur ulah sok ka mamana di imah bae. Enggeus ibadah bae di imah ulah sok keluar-luar acan tah karak nyaho nya kuari asana lamun ieu kadenge ku Amerika woi kalaluar deh atuh sia jana pajar urang sok kalaluar hajut teu dititah caricing geus tiba heula lu sok ka mamana sieuna bae teu ngejeding jana wa kaluar bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang ngagali sejarah malam ieu urang memperingati satu sejarah Isra Mi'raj sekaligus wakilah masjid. Memperingati ialah ngelingan ngahudangkeun pangeling-eling urang ka masa lalu. Ketika urang nyaritakeun sejarah Isra Mi'raj, pikiran urang teh langsung ka Mekah. Langsung inget ka junjunan. Eta lah sejarah. Okos urang baheula pernah dinyenyeri ku Sarwiti eta hentiji sejarah asal ngadenge be Sarwiti eungap ieu bode urang baheula pernah dicacabla dicarekan sia datang deui ka aing ngaca goblok tuh boga ka isin satunya tanya ka aing kolot-kolot tak asal ngadenge eta bes sebelah corona meweh. Eta sejarah nostalgia. Kajen teuing henteu diinget-inget ke inget bae kan ngajinya. Alah. Sejarah. Nah, ketika orang nyaritakeun Isra Mi'raj hudang pemikiran orang Mekah. Masya Allah. Ayatna tadi dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat eta indah kaindahanana dimimitian ku bahasa tanzih subhanallah eta teh pihartieunana wallahu a'lamu bimuradih maha suci Allah. Nyaritakeun Isra berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakicep di masjidil aqsa naik ke sidratil muntaha sakicep turun deui di sidratil muntaha ka masjidil aqsa ilia sakicep di masjidil aqsa balik deui ke masjidil haram sakicep masyaallah.
nu matak dimimitian ku subhanallah maha suci Allah. Urang dititah ngabersihkeun Gusti Allah maca tanzih subhanallah. Lamun urang geus bisa ngabersihkeun Allah zahiran wa batinan, bahasana make subhanallah, batina bersihkeun. Allahumma lam yalid walam, Allahumma la ta'khudhu sinatu wala, teu boga anak teu dianakeun jeung Allah mah teu pernah sare teu pernah nundutan. Sieu mah Pak eueuh we teu kerek teh nundutan teh jadi adat, bahkan keur dahar ge nundutan. Faktor usia meureun nya. Tah maha suci Allah. Lamun urang geus bisa ngabersihkeun Gusti Allah, atuh naon bedana urang jeung Kangjeng Nabi dihiberkeun ku Gusti Allah, urang ge bisa hiber. Coba-coba menghaji geura maca subhanallah zahiran wa batinan, ku kula ku abdi urang kabehan urang taekeun ka luhur masjid. Haju titah ngaluncak hiber sia moal kebel. Tinggal sebuah nama. Iberkeun ku urang. Masya Allah. Teh ya. Nu matak Imam Jalaluddin Rumi nyarita. Ya insan, wahai manusia. Mun bahasa urang da mah kieu bae anjang dina kitabna hese di kitabna. Anjeun adalah manusia anu nyekutukeun ka setan. Kamu adalah bersekutu dengan setan dalam dirimu, dan kamu adalah bersekutu dengan malaikat dalam dirimu. Maka di diri orang tak aya dua persekutuan, hiji bersekutu jeung setan, kedua bersekutu jeung malaikat. Maka cek Imam Jalaluddin Rumi, tinggalkanlah watak setanmu di belakang. Ketika engkau bisa meletakkan watak setan, engkau akan terbang melebihi malaikat. Eta bahasa wali Allah. Lamun urang bisa meletakkan watak kesetanan urang berarti bersekutu jeung malaikat. Lamun urang bersekutu jeung malaikat, kos Kangjeng Nabi didatangkan malaikat Jibril, kemudian dioperasi, terus dibersihan, berelah hikmah jeung sajabana, terus dibere kendaraan buruk, berangkat jeung malaikat. Nah, eta malaikat Jibril sanajan Haji Pendi kula 100% insyaallah moal kebel deui bakal kadatangan malaikat. Ngan lain Jibril, Israil. Tere rada pantes lagi gitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan bahasa subhanalladzi, maknana subhanallah maha suci Allah. Bersihkan kurang gara Gusti Allah di benak hati urang, maha suci Allah. Lamun urang geus bisa ngabersihkeun Gusti Allah sautuhna, sarua urang ge bakal babaturan teh jeung malaikat. Ulah kaget lamun urang manggihan baheula murid Abuya Cidahu kapanggih jeung Mama Cidahu Abuya Cidahu di Baitullah. Ulah kaget lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah lewat sumur Zamzam muncul di Banten. Ulah kaget lamun Syekh Abdul Karim guru Syekh Hasnawi Caringin di Mekah sakiceup yang nama ka Caringin. Lamun lain babaturan jeung malaikat moal bisa.
kulantaran si mah babaturan jeung juri. Atuh kasih. Tuh bareng jeung Ki Ato. Sarua. Lah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Letakkan watak setanmu di belakang. Engkau akan bisa terbang melebihi malaikat atau bersama malaikat. Urang dititah bertasbih, ternyata horenganan urang kahijab sehingga teu bisa maca tasbih. Al-Qur'an geus ngajelaskeun lain bae manusia nu maca tasbih. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu lahu bihamdihi. Wallahu a'lamu bimuradi. Tusabbihu lahus samawati sab'u, maca tasbih 7 lapis langit, wal ardu 7 lapis bumi, wa man fihinna jeung naon nu aya di antara langit jeung bumi. Wa in min syai'in aw hiji perkara illa yusabbihu lahu, kecuali maca tasbih ka Gusti Allah. Berarti 7 lapis bumi, 7 lapis langit ngomong kabeh bertasbih. Kadeleuna ku urang teh paeh eta batu, kadeleuna ku urang teh paeh eta taneuh, kadeleuna ku urang teh teu boga roh eta benda-benda mati. Ternyata Al-Qur'an ngajelaskeun bahasa Gusti Allah kan berarti nu bogana maca tasbih ka aing. Batu teh maca tasbih, taneuh teh maca tasbih, kayu teh maca tasbih, kabeh maca tasbih. Kunaon ari si ieu? Teu lain maca tasbih, jualan tasbih. Tuh, Masya Allah Karim, Al-Quran ngajelaskeun maca tasbih. Ulah kaget lamun Kangjeng harita teu damang. Kemudian aya malaikat Jibril sumping ka Kangjeng. Kaleresan di dinya teh aya korma. Korma dipasihkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng. Korma dicepeng ku Kangjeng. Korma tersebut ka kuping tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dituang ku Kangjeng sapasi deui dipasihkeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nyepeng eta masih keneh ka kuping tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beres di Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dicepeng ku Sidina Anas teu kadenge tasbih. Cek Sidina Anas, Kangjeng masih nasbih ieu korma. Di Sidina Abu Bakar masih nasbih tapi di kaulah teu nasbih. Berarti jauh amat pangkat kula jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Tuh batu. Kangjeng nyepeng batu, begitu dia cepeng ka kuping ku sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cepengkeun ka Sidina Hasan masih kene subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ti Sidina Hasan dicepeng ku sahabat nu sajan teu maca tasbih. Nu mantak tadi Haji Pendi datang ke imah itu ngadaharan cau ngadaharan segala duku segala nanaon, datang ka dieu beak sapiring teu ngadenge tasbihna meureun. Da lamun ngadenge mah misalna duku tasbih pada tu pinteran sia jeung aing. Atuh nah iya bentuk jelema blon teh kos kieu teu kadenge tasbihna teu kadenge dibawa tasbih lain tasbih eta. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Masya Allah kan. Dengan tasbihna bumi, dengan tasbihna langit, dengan tasbihna antara langit jeung bumi,
ku para aulia Allah, ulah ku Kangjeng, ulah ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ulah ku Khulafaur Rasyidin, cacak-cacak ku Syekh Asdawi caringin tasbihna kadenge, cacak-cacak ku Syekh Abdul Karim tasbihna benda-benda kadenge. Mentak bumi teh ngomong, Syekh deka mana? Oh reka Mekah, kulana atuh geser atau anjeuna anu ditiupkeun ku angin. Cok geura. Lamun eta ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Oh hiji perkara kecuali maca tasbih ka angin-angin maca tasbih. Urang mah kuari teu paham ka bahasa angin. Ai Kangjeng Nabi Sulaiman makan ngobrol jeung angin. Urang mah teu paham kapan kauna bahasa hewan. Kangjeng Nabi Sulaiman mah ngobrol jeung manuk. Jeung monyet. Tuh kan, siapa sok asa bener bae. Atuh itu monyet ieu rajana. Atuh lamun ditonggengkeun mah bae buntutan. Bahasana paham Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Eta mah geus jelas tah mah hiji nabi, hiji rasul, hiji raja nu moal aya tandingna datang ka kiamat. Atuh Kangjeng Nabi urang meleuwih ti eta sagala rupa. Salam ka Kangjeng, ngobrol jeung Kangjeng, onta ngobrol, mau ngobrol, domba ngobrol, batu-batu. Salam ka Kangjeng, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Masya Allah, batu bae uluk salam kunaon urang hese jasa salam. Ngebaget jasa ieu urang gurubug ya. Salam ka Kangjeng, Masya Allah karim. Nah ialah diawali ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Baca tasbih berang lamun sering maca tasbih beda awak haram ulah loba-loba sapeting 10.000. Ya Allah jamaah dibere 10.000 teh kira-kira eta geuna ngira-ngira. Ya Allah ayo loba teuing mah 1.000 100 bakalna moal maca ieu budak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wiridan dan Syabdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirr. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tah eta tah wiridanana urang bacakeun eta lisan urang maca kolbu urang ngabersihkeun amma layaliku tina perkara anu henteu layak ka Gusti Allah. Gusti Allah maha sempurna, umat nage sempurna, dadamelan nage sempurna sebab timbul tinu maha sempurna. Nyampurnakeun umatna kayaanana model kos kieu aneka ragam, nu jangkung, nu pendek, nu putih, nu hideung, nu mancung, nu pengek, untuk melengkapi kesempurnaan Gusti Allah. Dibere sehat, dibere gering, dibere sugih, dibere susah untuk melengkapi kemahasempurnaan Allah. Dibere tenang, dibere riweuh, kuari usum corona untuk menyatakan melengkapi kemahasempurnaan Allah. Hanya wali-wali Allah anu tenang, kabeh menang ti Allah ulah riweuh-riweuh. Menang Allah kabeh. Apakah memeh corona nu paeh ambalaya, nu perang di Irak nu paeh di gurubug loba, anu perang di Yaman anu modar di ambalaya kunaon urang kuari jadi riweuh. Urusan pemerintah tugasnya untuk mengamankan, untuk menenteramkan, tanggung jawab sebabnya adalah ra'in kullukum ra'in, sakabehna adalah ra'in pengangon. Geus jana tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat kumaha bagi urang mah biasa bae ulah riweuh-riweuh. Urang diriweuhkeun ku perkara nu can karuhan ulah geus tungtuna momaing moal ka masjid kuna bisi aya corona. Engke ge jeung pamajikan ge kararieu beuh.
ngobrol aja gua majikan gara ieu bae. Ah, teu boga anu boga sih bade teu boga. Ya Allah ya Rabb. Tuh. Ya, sucikeun Gusti Allah zahiran wa batinan. Bahasakeun ku urang subhanallah, jero kalbu urang sucikeun sing nyan. Amala yaliku lah tina perkara nu teu layak sebab Gusti Allah mah maha sempurna. Tembongkeun di kalbu urang ke maha sempurnaan Allah. Saetik-saetik tinggalkeun watak kehewanan urang. Di antara hewan watakna urang deuleu ka solear eta monyet lamun didatangan ku urang haju dibere cau rebut sarua kos tadi we perebut pan tadi ieu na biang perebut ieu raja malah eta watak hewan. Nomor kaduana hewan mah teu meunang be manggih kangeunna haju bae nundutan. Hewan mah aya pan di dieu ge anu keur ngaji ge hees. Sakitu ge keur ngaji hees. Atuh komo melain keur ngaji tah mah budak bo bahasa perang ge perangnya mah batur ka mamana nya kerek. Heuy perang heuy. Masya Allah bener pertama kadal aja sebenarnya. Ya Allah tuh eta watak hewan. Tah urang tingali hewan-hewan cek Imam Jalaluddin Rumi. Aya nu ngaran monyet kos kitu watekna, aya nu ngaran kadal kos kitu watekna, aya nu ngaran munding. Munding so teh di Bandung, di dieu mah kebo. Eta kebo mah panjana mah atuh terus bae di kandang ge, ngrekes bae panjana. Di kandang ge ngagayeman bae. Atuh teu beda jeung si eta kitu bae. Ieu mah watak hewan aya kabeh di nya anak. Malah ieu mah hampir jeung ore koros sapagodos. Tah hewan tinggalkan perwatakan kehewanan sucikeun Gusti Allah. Nah lamun urang geus bisa nyucikeun Gusti Allah ninggalkeun watak kehewanan ulah loba teuing dahar mah dahar ngan ulah loba teuing. Cara Ibnu Arabi 30 poe teu dahar teu ngin wuduna sabulan sakali saha pi jelemaeunana lamun tuan Syekh Abdul Qadir wudu isya ka subuh 40 poe hiji bae urang mah pan sakali salat ge 4 kali hitut sakali salat karena ke Allahu Akbar kacai deui geus milu deui jeung imam 2 rakaat kacai deui. Masya Allah malih bejakeun aya lah jelemana ge maksud lain urang dia bawaan pula apa itu lah ieu watak kehewananana sebab itu eta kapantina beuteung aya anginan anu henteu stabil makanan jeung minuman mantap Kangjeng Nabi mangga ngatur bagi tilu atuh jang dahareun jang inumeun jang lolongkrang urang mah pan lamun can datang ka dican eureun woi siapa atuh puasa mah puasa bae berang nama puasa barang maghrib koboan itu papan lain ya Allah ya Rabbi tuh tinggalkan perwatakan hewan watak ke hewan ulah lebating dah ulah lebatin nginu ulah lebating sare cukup sampai ting saretnya setengah jam oh ngaheapnya nah geus ulah milu balik jeung aing lalakon hiber dek lalakon hiber Kangjeng Nabi nu mantak dihiberkeun ku Gusti Allah meureun bahasa keren mah teh hiber nu mantak dihiberkeun awwalu ma budia pangheulana dimimitian Kangjeng Nabi teh ya untuk derajat Kangjeng Nabi ar-ru'ya shalihah masyaallah mimpi heula kal falak seperti waktu subuh cahaya-cahaya tidinya dibere hubiba ilaih Kangjeng Nabi teh dibere hayang nyepit teu hayang kapanggih jeung manusia teu hayang kapanggih jeung jelema bunga denge suara-suara uzlah Kangjeng Nabi ka Jabal Nur Gua Hiro 10 poe ke balik ke 15 poe ke balik
20 poe kebalik uzlah geus nyepi di luhur gunung sorangan saat eta gunung teh can kajabah ku jelema iwati Kangjeng nu ngamimitian turun malaikat Jibril wajar Kangjeng Nabi didatangan malaikat Jibril sebab tapa iya mana tapana tuh tapa heula badak ahli-ahli tapa beda urang mah teu kudu ka gunung tapana di imah bae di imah urang mah tapana bebel ka pamajikan wayah nanya ulah neangan emang deuk naon tapa heula kakak di jero kamar deh cek pamajikan baru kali ini aja ya sial siapa meureun tilok tadina jadi teu percaya pamajikan ge tah ya jadi orang tapa bebeja ka pamajikan guys sterilkeun kamar anak majikan ulah ngaganggu asup urang ka kamar mau HP uzlah si bawa HP heran deui mah tah sterilkeun ieu deuk lalakon hiber mun Kanjeng Nabi mah geus jelas saha anu ngangkat malaikat Jibril sebagai menko saha anu ngangkat malaikat kitu Mikail sebagai pendampingna langsung Gusti Allah urang mah kuari deuk diangkat jadi menteri wow musyawarah lagi ambay-ambayan deuk diangkat jadi DPR ambay-ambayan endek ngangkat-ngangkat pemerintah ambay-ambayan itu ge can karuhan pelaksanaanana lamun geus Gusti Allah anu ngainstruksikeun langsung malaikat Jibril langsung malaikat Mikail jeung malaikat-malaikat anu sejen leutik horeng dunia teh qobdoh sakieu mun cerek bahasa urang sucikeun Gusti Allah dengan bahasa subhanalladzi zahiran wa batinan tinggalkeun watak hewan urang mulai kebersihan jiwa urang muncul resep urang hudang ti peuting manggih peuting teh senang geus ibadah ka Gusti Allah ya Allah neuli tasbih teh kekerot hayang geura nasbih si tolol mah gitu indah manggih peuting teh sunyi senyap Masya Allah takarrub tadarruk ka Gusti Allah nu mantak para aulia Allah bisa halali berteh iyalah nanzehkeun Gusti Allah ketika orang bisa ngabersihkeun Gusti Allah atuh Allah ngutus engke malaikat diletikeun bumi teh di ka mana maneh lamun ayeuna para aulia Allah anu model koskarar itu geus kumaha meureun Jakarta geus kumaha meureun Banten geus kumaha meureun Pulau Jawa tetapi kulantaran aya keneh para aulia Allah tentrem pemerintah kajen kena ngomong corona masyarakat aja tentrem tenang naon ya tak ieu kunaon ieu masyarakat alhamdulillah boga imanna istimewa ieu kan dilarang ieu urang rame-rame kos kieu itu terus bae lah malah manyana mah usah bodoh lah pae mah kumangke bae ge tah ieu kan geus nekat berarti kan tetap urang kudu hati-hati jaga eta mah syariat keyakinan tetep ka Gusti Allah bersihkeun Gusti Allah sucikeun Gusti Allah subhanalladzi tinggalkeun perwatakan ka hewanan urang lalaunan mumpung urang masih kene diberi kesempatan hirup sehat lalaunan ketika urang dahar teu bisa ieu nyaetikeun dahar teh inget bae kana mere daharna sakitu bae begitu dahar Masya Allah lamun lain Gusti Allah ieu nu ngadatangkeun sangu jamuah ketika kurang di dahar aya rasa inget kanu mere rasa lo baja lemah anu kaya tapi teu karasa rasa sangu teh tuh di rumah sakit Ambalai hayang ngeunah dahar teh hese jutaan nya namanya rumah sakit be urang mah Masya Allah ieu madu karasa amis uyah karasa asin segala rupa
Masya Allah masih keneh karasa keneh be. Maha suci Allah nu geus mere rasa ka abdi. Batur mah dipareuman rasa. Ingat we kanu merena ku sakitu ge. Masya Allah. Nah, lamun Kangjeng Nabi dihiberkeun ku Gusti Allah lain udageun. Lamun para aulia Allah dihiberkeun ku Gusti Allah lain udageun jang potongan urang mah. Kumaha tuh? Urang mah naikeun diri be. Tina bodoh kana pinter eta ge geus mi'raj sebenarnya. Mi'raj urang mah kuari mah tina bodoh kana pinter. Tata dina aing teu bisa wudu teh hayang bisa. Taekeun di diri urang teh kuari. Tata dina urang teu bisa salat hayang bisa salat taekeun diri urang kuari. Mi'raj urang naik urang mah geus kos kitu bae. Kangjeng mah geus jelas pilihan Allah. Aulia Allah geus jelas tamah pilihan Allah. Ulama-ulama geus jelas pilihan Allah. Jang diri orang aing ge neuk milu bae naikeun diri carana naikeun urang mah kitu bae tina bodoh kana pintar sakitu bae geus nu tata dina teu bisa wudu supaya bisa tata dina teu bisa salat supaya bisa tata dina teu bisa rurukunan supaya bisa eta ngaranna naikeun diri mi'raj eta teh nu kitu ngaranna geus lamun hayang bisa wudu geus urang sakola SMP aya ge pendidikan di sekolah SMP babul wudu aya ur aya teu nu bener satu nggak jawabnya di mana tuh jaritakeun wudu di mana pondok pesantren urang hayang naikeun diri babus salat aya eueuh di SD eueuh atuh geus ka pondok pesantren urang hayang nyaho rukunan syariat taekeun diri urang tina bodoh kana pinter supaya nyaho hukum-hukum Allah pesantren lain mondok sebab lamun mondok kampung eta pondok nya nama lahir didinya paeh didinya bodoh terus kampung pondok ieu mah pesantren taekeun diri urang abe engke di akhirat ketika urang ditanya bisa ngajawab sebab orang geus naikeun diri wudu bisa salat bisa puasa bisa komo datang ka geus jaho wudu bag-bagan syariat salat puasa zakat jeung sajabana eta karana bag-bagan syariat hayang leuwih istimewa deui coba ibadah ka Gusti Allah teh supaya cara para solihin kong ngeunaheun amat meuli salat teh teu eureun-eureun urang mah 2 rakaat 4 rakaat pegol ini diuk sakumaha aya pakuan di dunia goyang Masya Allah tapi kok para ulama para wali Allah mah tenang diuk teh meureun kolbuna nu beda datang ka hayang coba kumaha tah kolbuna tah nah taekeun diri urang mi'rajkeun diri urang mi'raj diri urang mah tina teu bener supaya jadi bener tina bodoh supaya jadi pinter eta mi'raj urang nu kamari urang teh baji dorang Gusti kajurungku nafsu hewani urangna gede urang teh kamari teh keur nyarupaan ka kebo nyarupaan ka sapi nyarupaan ka kadal segala rupa dihayukeun bae ku urang teh Masya Allah horengaran bakal paeh urang teh mi'rajkeun diri urang Gusti mulai ayeuna abdi teh rek nurutan Kangjeng Nabi ditaekeun ku Gusti abdi ge rek naek sorangan minimal ka beuteung pamajikan tos sia maju kadinya bae nu boga taekeun diri urang ya Allah ya Rabb nah hikmah tina Isra Mi'raj lempangkeun diri urang menuju Allah taekeun diri urang ka Allah dengan cara tinggalkeun perwatakan hewani urang deketan nu geus bisa kiai mana nu geus bisa aji ku urang sok minta petunjuk urang supaya urang tentrem jeung tenang menghadapi Allah ibadah ka Gusti Allah teh mantep nah sebab ulah kaget di alam dunia teh kuari di alam dunia masjid aya gereja aya kuil aya dihayu-hayu ge titah ka masjid anu lain bagian nama moal dihayu-hayu titah ke gereja nu teh aya bagian memoal diulah-ulah ka kuil bagian nama ka ditu bae
eta mah kabeh teh geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, tinggal urang bae bersyukur. Alhamdulillah hadeuna ge aing mah resep ka masjid, salat batilok. Resep ka masjid teh bagus amat di masjid. Geus bae tapi liwat doang. Urang guru buba tolol. Tah. Iya. Ya, jadi ieu kuari bakal jadi gogo bagian. Nu boga bagian bakal ka sorga, resep pasti ka masjid. Nu boga bagian ka neraka pasti resepna ka gereja. Nu boga bagian ka neraka resepna ka kuil. Kitabna ge beda. Nu bakal ka sorga dibere resep maca Quran, dibere resep maca hadis, dibere resep maca kitab-kitab syariat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diterjemahkeun ku para ulama. Geus jelas ulah hese-hese. Tanda cek Syekh Nawawi asal jelema daek ngaji daek salat ulah hese-hese eta teh bakal dihijikeun jeung ahli surga. Amin. Ulah hese-hese cek Syekh Nawawi tanara. Lamun jelema teu daekeun ngahiji jeung tukang ngaji, teu daekeun ngahiji jeung salat, teu daekeun ngahiji jeung nu bener kaditu bae. Geus eta tanda bahwa nyana bakal jadi ahli neraka. Tinggal introspeksi bae diri urang. Aing ieu sok ka mana asupna? Barang mikiran ka masjid ozo. Ngedeng tas nganjang atuh ka masjid. Istirahah. Hai asli mah aktivitas di ditu. Nah, iya tiga introspeksi diri urang gue ka mana? Nah, aya hiji jelema ngariung di masjidna anyar, megah. Begitu diriung-riung eta masjid, panitia ngatur, lurah masuk, bupati mun kuari mah masuk, polsek masuk, kiai-kiai masuk, tokoh-tokoh masuk. Geus toh, di masjid da tuh paksa penggede. Ayalah jelema nu da kasuk, ulah. Ya nama teu asup jadi ulah. Ribut di jero masjid teh lain ribut nanaon nyaritakeun pembangunan masjid, jeung nyaritakeun hikmah-hikmah ngabangun masjid, jeung nyaritakeun fadilah-fadilah masjid. Nyana da kasuk deui nu saurang. Ulah sakeun. Ieu mah para penggede, maneh mah geus di ditu bae. Keluar deui nya mah. Cek aing hayang ngadengekeun sebenarnya mah. Ngobrol naon sih teh jero masjid. Meni teu meunang aing cek nya teh. Kieu wow, di jero masjid teh atuh komo aya bupati, komo aya bangsa, kitu camat-camat yang sajabana. Wah, jaritakeun pembangunan masjid kos panitia tadi bae kitu tah. Jaritakeun riwayat-riwayat masjid bagus. Nah, ieu jaritakeun hikmah jeung sajabana. Katilu kali si eta deuk asup deui. Ulah cek panitia, ieu mah khusus. Teu kula mah cenah hayang ulah. Ye, kula hayang maksa cek kira hayang ngadengekeun ka jero. Ye ulah emang sia saha? Coba cenah kula saha nu sabenerna. Coba deuleu ieu saha kula ieu banta kayang asup ka masjid ge saha ieu kula ieu satu sia atuh coba deuleu heula mun teu kula hayang maksa ge ka jero henteu ieu mah jelema terhormat kabeh sia mah kos kitu ceuna teu kudu geus di luar bae teh jeung si eta oh ih cekeun hayang ngadengekeun coba saha nu wauh ka kula ieu eueuh nu wauh bebeja coba ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah saha kula ayat kiai langsung hadiah ke Kangjeng Nabi, ke sahabat, aulia-aulia Allah, barangnya tadarruk ka Gusti Allah teh bentak horenganan eta jelema nu dilarang ka masjid teh nu wakafna. Nu ngawakafkeun tanah. Atuh si kiai ka murigak bulu. Jeh, orang ngembogana. Atuh kabeh di jero masjid bubar. Atuh urang mah cenah nyaritakeun teu boga. Anu boga ada deuk asup teu meunangeun. Ya Allah ya Rabbi hampuraki tapi barang geus kanyahoan bahwa nyana nu bogana geus eueuh. Waduh, cak bupati. Ieu urang kumaha ieu geus kieu cek.
urang mah pandongeng teh lain nu boga nyana nu ngawakafkeun teu meunang asup urang isin urang ieu sebenarnya mah isin teh cenah aya nu ngawakafkeun teu meunang asup ai urang di dieu boh beak duku sapiring cau masyaallah malah coba di kantongna ya betul Gusti Allah nu agung katolonjok ternyata horenganan setiap bangunan masjid nu bogana aya hanya ahli Allah anu nyaho hadir gana kadang pipilipidan suraseri nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hati-hati di masjid-masjid ingat urang kanu ngawakafkeun anak abeh masjid mana bae pinuh ku barokah sesuai jeung ngaranna ieu Masjid Al Barokah ya ulah cara di hiji lembur di ditu masjid dijual digeruduk gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eta bahasa nu bogana teh panjang nu boga dunia Allah nu boga jabatan Kangjeng Rasul nu boga jabatan kawalian nu boga masjid asli nasaha nu bogana nu ngageugeuh eta teh persilahkan untuk masuk dengan cara bukakeun ku urang jendelana jeung lawang bacakeun ku urang Fatihah ketika dibacakeun nyana bakal muncul hanya jelema-jelema anu teu paham lah anu ngalarang nu bogana asup kanu bangunan nu bogana jadi kuari mah di akhir zaman mah nu bogana teu meunang nincek dina nu bogana kos negara urang negara urang teh urang nu bogana ya tapi urang teu meunang kuari teh kukumaha di negara urang panjang kan dongeng nah agama urang nu boga tetapi agama urang teh teu meunang ku urang diutar atur ku urang jadi urang nu boga tapi urang namu panjang dongengna kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika urang geus galeungiteun watak hewan urang bakal indah geura ibadah ka Gusti Allah neuleuh masjid teh indah resep paranti takarrub ka Gusti Allah aya hiji aki-aki Rudin ieu ganteng sukanya ganteng atuh nya ieu mah Rudin gring saja basi Rudin ti Rudin teh gring ngap-ngapan aki-aki lah kapanggih ku Kangjeng Nabi Musa diusap ku Kangjeng Nabi Musa seuri bari halala ditangkep ku Kangjeng Nabi Musa bunga Kangjeng Nabi Musa langsung ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbun bahasa urang kasihanilah ieu aki-aki leungitkeun gering bengekna jeung gering rudina atel ka deuleuh ya Allah ya Rabb seluruh penyakitna pangleungitkeun abeh mantep ibadah ka Gusti Allah langsung angtungnya nabi mah nabi bae rasul mah rasul bae teu kudu kula didoakeun kos kitu teu kudu kula mah geus anjeun mah anjeun bae jeung Gusti Allah kula jeung Gusti Allah kula iman ka anjeun tapi ai kudu didoakeun leungit penyakit pake heula beh cek Kangjeng Nabi Musa karak panggih mah kos kitu laki kayak ge pan batur bae teh lamun hayang cager teh kajeun teh ngajualan taneuh ngajualan banda imah sekalipun bahkan mitoha dijual kok yakin mah imah ye cek nyana coba Gusti Rasul Musa alaihi salam minta ka Gusti Allah pangleungitkeun penyakit kula justru dengan penyakit rudin kula penyakit rodek kula penyakit bengek kula ieulah mawa derajat kula jadi wali Allah lamun dileungitkeun penyakit kula mungkin kewalian kula eueuh
tenjaho meureun anjeun kula teh indah ku panyakit sebab deukeut ka Gusti Allah kula bisa hiber deka mana bae ge lantaran panyakit si ieu teh bisa hiber teh lantaran sehat so teh bisa hiber sih mah tuh sehat geus kolot sehat bae mah jae ge Firaun tuh pernah gering mah tuh ya Allah ya Rabb. Nah jadi kieu maksudnya ketika orang diangkat derajat beda-beda aya nu beres susah bae kiai kajenteung kiai ge susah bae eta di dinya bakal diangkat derajat tapi bisa hiber teh kiai aya anu geus mah sedih bae heran mah ngajoak bae urusan kos kitu teh tah aya nu dibere gering bae eta teh anu diangkat derajat aya jelema ditinggalkeun pamajikan nah itu mah lain diangkat derajat kesepian tah mah lain macam-macam aja Gusti Allah lah anu ngatur kana hambana nu diangkat derajat nah tinggal urang we deuk dikukumahakeun ge kumaha Gusti Allah da penting urang deukeut ka Gusti Allah dengan cara taekeun diri urang ibodo ka pinter ngaji beres geus Isra Mi'raj urang mah ngaji bae geus nyaritakeun Isra Mi'raj Kanjeng Isri tapi guna dulu perubahan isrokeun mi'rajkeun diri urang lamun urang pinter engkena moal kabalinger pinter moal salah ulah cara orang Madura mah kan eta kos gitu nyana kan naik becak nanjak begitu nanjak di luhur pas lampu merah beureum lah cek nyana teh nya capek kudu eureun pan mah becak cek nyana teh untuk kudu eureun mangke kudu ngos-ngosan deui dilangsungkeun bah watu nu tidieu-tidieu tu kan ngarem kabeh mesti katabrak artinya nama tenang we tinggal polisi goblok sia teu bisa diatur amat ieu lampu merah tetep bae nya nama seribet ya goblok kumaha teh jawabanna urang Madura mun aing teu goblok ge moal ngabeca aing goblok teh aing ngabeca puguh we sakade teh sia indit tinggal polisi be sia teh nu salah aing eta teh jelema kos kitu teh salah apa bener wallahu alam kos jelema dongeng di kitab thariqah aya jelema gering masuk rumah sakit ieu teh kudu tambah darah deui cara kecuali tambah darah ditanya siap tambah darah sangat siap tapi kulama embung darah DPR embung darah pemerintah embung darah pamalingan emang kunaon lamun kula ditambah darah ku DPR moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah pasti utang itung bae proyek lamun kula dibere darah pamalingan atuh engke sehat mah sehat ngan maling melulu lamun kula dibere darah pamarentah atuh moal beres ge urusanana embung kula mah kuduna darah kiai ahli Allah karek kula daek neangan darah kiai teu manggi ayana DPR malu nu siap teh dulurna DPR dulurna pemerintah dulurna pemalingan embung aing mah embung cek dokter teh ieu mah kan lamun teu tambah darah pae akhirna nya terus bae ngapa pae teh eta teh anu salah apa bener sih nyana teh tak kudu tambah darah tapi darahna embung ti pamarentah embung ti DPR embung ti pamalingan datang ka paeh cek urang mah atuh maningan ge pertahankeun bae ieu nyana teh mempertahankeun hirup nya melalui tambah darah tapi embung darah sambarangan sampai paehna salah apa bener sih nyana coba pikir ge ku urang pikir ge ku urang masyaallah karim ketika madahanana dikubur sagesa dikubur diimpikeun ku wali Allah seserian jana indah cek jana kula paeh lantaran nikmat da kapanggih jeung Gusti Allah lamun kula ditambah darah syariatna bisa hirup syariatna tapi meureun kula jadi pamalingan tapi meureun kula teh jadi anu mempertahankan kejujuran demi medang ridho Allah kajen teuing paeh tah model urang mah pan lain kitu lamun tambah darah kumaha mun darah haji pendek kajeng
atuh kene sia ngoplos karung malul oh masalah yang mana penting hirup kajen jadi sepeleng elos. Ya Allah ya Rabb. Nah ialah buat perhitungan untuk menuju ridho Allah, pinterkan diri orang, isrokan diri orang, merajkan diri orang. Jelema nu geus meraj aki-aki didoakan supaya sehat, carekan kanjeng Nabi Musa geus meraj ka Gusti Allah. Jelema nu geus berbaring di rumah sakit daripada acak-acakan tambah darah bisa naon mempertahankan hirup tapi kadituna bakal cilaka. Walaik mah kajeun teuing paeh isrokeun merajkeun. Ketika orang geus isrokeun dimerajkeun diri orang, tinggalkan kezaliman, tinggalkan kebiadaban, tinggalkan kesalahan. Nu aya adalah cahaya Allah, bakal indah hirup. Yuk urang isrokeun diri orang merajkeun apa mantep. Lamun eta Isra Mi'raj dina Al-Qur'an dijelaskan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ti masjid ka masjid, ti masjid ka masjid mantak bertepatan dengan Isra wal Mi'raj sekaligus wakiroh masjid. Memang sesuai kanjeng Nabi teh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Horeganan jangan ngaisrokeun diri ka Gusti Allah, ngami'rajkeun diri ka Gusti Allah masjid. Lamun urang hayang nyaho kagedean iman di lembur eta deuleu masjidna. Ulah neuleuh imah. Lamun imahna baragus, masjidna metetet iman tuh nanaonan. Tapi ketika neuleuh masjidna begah, keun urusan imah mah di dinya letakna keluhuran jeung kakandelan iman di negeri eta. Iman di lembur eta. Malaikat di luhur langit neuleuh ka handap. Cahaya-cahaya nu kadeuleu adalah cahaya masjid. Sakumaha urang di dunia neuleuh ka luhur langit nu kadeuleu cahaya-cahaya bintang. Urang neuleuh ka langit nu kadeuleu cahaya bintang. Malaikat neuleuh ka bumi nu kadeuleu adalah cahaya-cahaya Baitullah, cahaya-cahaya masjid-masjid Allah. Sebab iyalah nu bercahaya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isrokeun diri urang ti masjid ka masjid, merajkeun diri urang ti masjid ka Gusti Allah. Mantak steril masjid mah hiji nu junub teu meunang di masjid, nu head teu meunang di masjid, ngomong dunia teu meunang, bangunanana sarua jeung desa. Sarua ieu teh materialna mah batana sarua, gesikna sarua, besina sarua, semenna sarua, tapi geus wujud bentuk jadi masjid. Jadi berbeda jeung kantor DPR, berbeda jeung kantor sejen. Di ditu mah amburadul ngomong naon bae ge, tapi di masjid ngomong dunia haram. Beda masjid. Sebab naon dia? Jang mi'raj ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, loba hikmah-hikmah nu ku urang dicaritakeun jang menggugah hati urang. Ieu isrokeun diri urang, ieu merajkeun diri urang. Contoh kanjeng Nabi urang, contoh para khulafaur rasyidin, contoh para aulia-aulia Allah, contoh para ulama-ulama. Urang mah geus bae ngamerajkeun diri urang, ti bodoh supaya pinter, ti teu nyaho supaya nyaho, ti kurang pati bisa ibadah jadi bisa, ti teu ngeunah ibadah jadi ngeunah. Etalah mi'raj urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ieu hiji wakiroh urang doakeun mudah-mudahan ieu masjid teh dibere kuat, dibere tentrem nu ngeusina, dibere tenang nu ngeusina, dibere lipet ganda ganjaranana. Mun tadi kula dongeng nu bogana eta teh horeganan ngaharepkeun jeung nampaan kana ganjaran-ganjaran anu luar biasa. Iraha di waktu ieu mah keur carita bahwa urang teh kuari gunting pita masjid sesuai jeung Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can bisa wudu, can bisa salat, wayahna isrokeun diri urang, mi'rajkeun di pondok pesantren. Cenah geus kolot, ulah neuleuh kolotna, mumpung hirup keneh encan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, tanyakeun ka kiai. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
asli tina Isra Mi'raj tadi bersihkeun Gusti Allah dengan tasbih lobakeun maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta lamun disingkat bae cukup bae subhanallah 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 subhanallah. Urang ulah eleh ku hiji pedagang, aya hiji pedagang anu osok ka pasar teh ya jam 2:30 tukang sayur berarti satu ketika manehanana ka pasar burung purukutut na sasada kunaon kadengena lain purukutut kadengena subhanallah 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 atuh kaget isuk-isuk ka iwakula aya naon si mbak deui si mbak lain lalaki acan ada apa mbak saya mau ke pasar kok burung purukutut saya itu kedengarannya subhanallah subhanallah ih kurang mau digak boleh sih jelema teh lain sih iya tuh aing can pernah ngadenge subhanallah bener Pak bener saya mah masyaallah emang kerjaan Bapak saya ke pasar sebelum ke pasar saya kan kalau bangun ntar jam 2 terus mandi terus wudu terus sholat habis sholat saya kemas-kemas terus ke pasar paingan cek ulah bisa ngadeng atuh tahajud heula sih ieu sakalina tahajud berang peuting mah tahajud berang peuting gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah renungkeun tina hikmah Isra Mi'raj ieu baca tasbihna subhanallah 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 isrokeun diri urang jeung mi'rajkeun diri urang dengan cara taekeun ka nyaho urang ngaji berarti gitulah mudah-mudahan urang kabehan nu kumpul di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah tina berbagai penyakit-penyakit nu kuari keur meujana rame tina berbagai wabah-wabah anu lainna tina berbagai penyakit-penyakit anu lainna tur mudah-mudahan urang ditangtayungan ku Gusti Allah dibere daek ibadah ka Gusti Allah cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Rasulullah cinta ka para penerus-penerus Rasulullah sehingga urang di akhirat dihijikeun jeung ahli Allah berangkat menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun para kiai mudah-mudahan dibere kararuat, para ustad dibere kararuat, masyarakat nage mudah-mudahan dibere kararuat sehingga urang kabehan aya dina kakuatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar pihak tertisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu tina guru urang mudah-mudahan ilmuna manfaat kasadayana. Sakitu teh abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.